Put, kuari mah musim hujannya baju geuh nu gararing. Kuguh sarua baju kami geuh nu gararing. Put, hari ieu gedang saya menekat tobi samat. Tangwa pangulon ya sigana mah. Iya ngaranna gedang naon ya? Gedang California. Put, hari itu naon itu? Warna koneng. Eta buah alkesa. Coba hayang ngadeuleuh. Hayu. Ih, Put, ya bagus amat ieu buah warna koneng nu sahaya. Sigana ieu saruan ulah pangulon. Kami mah hayang ieu, kumaha sih asak? Asak nu koneng terus empoy. Kami mah hayang menta ya. Tuh apa bulan tuh. Cage, assalamualaikum. Waduh, iya buah malakesa iya. Iya, lamun tos asakna iya moali lade iya dia asak. Iya pikeun nyeun naon bae bisa. Iya nek diisinan dijieun es, dijieun dipeuyeum, digoreng ya bisa bae ieu mah. Hayang gitu. Hayang. Kayak banyak. Kayak lamun geus asak kayak uwa dibere ya. Iya macam asak baragus tuh. Tuh buana lah tuh, kadang dia asak pula, ya. Itu. Lain ngomong-ngomong di mana ya? Di kebun gedang uanya. Oh, insya Allah kayak ayah nu koneng kuah di alakeun ya gedangnya. Itu, Atuh kumanya di dia kayak jeung mampirnya maksudna mah itu. Kapal di batu nya tah calalik heula dina beuti eta lah. War ka di heula nya. Put, di mana pemandangannya bagusnya, angin lagi adem. Anjakal si Amoy eueuh ieu, aman aya mah betahan di dieu. Aduh, ti tadi kesalnya, hampura uanya. Hampura uwa. Tadi mang itu beli itu tuh. Ya. Ya, manis buahna ieu, Neng. Tah. Tuh. Ieu mah ya. Nah, manis buahna eta mah. Ieu mah di kantongan kuat tah. Besi lapar. Ya. Itu. Ieu vitamin bikin awet muda, vitamin bikin obat diabetes bisa ya, nya, mentak iya mah jarang gitu, uwa mentak iya mah bener-bener dirawatna gitu ya mahnya gitu. Di mana Neng? Oh itu batu prasasti zaman baheula bidadari tatapa didinya. Hoyong ningali, ayo orang tingali. Iyalah. Ya. Ya batu prasasti ya. Bidadari baheula turun di dieu. Tah. Mentak ieu mah uwa nu ngajaga nya. Tah gambar-gambar eta lah. Katingali teh gambar putri, gambar nyi bidadari. Katingali. Kumaha? Katingali nya. Ieu zaman baheula. Zaman waker ngorage ieu mah terus aya gitu. Bogolis wage pernah ngadeuleu putih dina ge Bahenol Nerkom. Wih, pokona mah teu aya babandinganna ieu mah. Luar biasa, kos India gelisna ge. Mantep ge wah sok kadang-kadang kangen sok nyanyi lagu India. Gitu. Beuh, mantep. Inget kerjaan baheula wah. Ya, cukup ya. Tong lila-lila di dieu. Dia bahaya. Sebab dia mah kayak penungguna nya. Bismillahirrahmanirrahim. Nyai gelis, numpang. Tos, yuk. Bubul, ayo urang yang simut yuk. Acan teh ka mana? Di ke kebon. Tadi mereka diajak. Nek ngomong penting. Ngomong penting? Kumanya? Ayo ge. Pan di ka kebon. Mislah gampang ke kebon mah. Pan penting merenya. Ayo. Jadi dia lah. Ya. Yuk. Acan teh
Ulah marah ya. Neng sebenarnya suka kabogoh. Tapi mungkin acan dia nyaho meureun. Pantesan acantel di kamari mata ndut-ndutan bae keredoyan. Bener dugaan acantel. Berarti bener semoga kabogoh. Bener. Ngomong jujur. Bener, Nu bedas. bener, Serius. serius. Terus kunaon Neng Amoy menyakiti perasaan acantel. Perih ya perih. Perih. Nyonte perih ya. Neng boga perasaan Kang. Kunaon bisa nyakiti perasaan acantel kunaon? Tuh teu naon. Geus bosen jeung acantel. Teu. Geus aya kitu cara nama. Berarti ulah sampai ketemu deui jeung acantel. Ulah gitulah. Hei, ayo pangulan nangtung yuk. Nangtung. Assalamualaikum. Salam. Weh, Neng Amoy, Neng Wulan, Neng Putri, Ucup, Dugul, limaan keur naraon ieu. Keur ngadem. Oh, keur ngadem. Atuh di dia mengenahan di tempat uam mah. Lamun ngadem di dia mah pas pokona mah pemandangan lebu dulu ublug ablaga di kali itu. Aya sungai, doang gunung, segala tatangkalan baragus. Lain ngomong-ngomong ieu kabejaan henteu. Ayo naon, Wak? Atuh di ditu marame ti kulon ti wetan ti lor kidul parawan jeung atuh pemuda. Nini jeung aki-aki ge narongton. Hayang nyaho teu? Hayang. Nongton kebo keur ngajuru. Bantah naon bae. Pugu ho. Aing ge pugu asa katibu eta ke budak. Cenah hayu wa ka ditu cenah. Ari kitu naon budak? Atuh balas wa ka ditu lah. Barang dideuleu horeng kebo keur ngajuru. Sia bagong cek aing teh. Aduh, bener-bener eta budak. Aing ngomong-ngomong anda kali itulah heula. Aus ieu. Teu mau cai ongkoh, heuh lah. Aduh, nginum geus. Nanaon geus ya. Dia aing nek ngaso bari nek ngalamun nyawang alam katukang. Keur zaman aing tah aya katumiri kuwung-kuwung. Heuh aing nek nyuling lah. Lamun nyuling aing inget kana bidadari. Pangrasa laguna kieu ya. Kek kumanya. Aduh, ngap ieu. Bari jeung teu aya kopi mah ngap rada. Teuing lah, sakitu mah hebat keneh saura aing. Engke mah kuaing rek dilatih deui. Ngomong-ngomong ieu jam sabaraha nya? Waduh. Kayak aing nek neang pacul heula bisi anu nyokot di kebon. Heeh. Nek mudah-mudahan ya nu maling ieu. Bohok lamun nu maling mah ieu. Tapi di dieu mah aman. Be, ilah baragus Gusti, mudah-mudahan bae ya. Kagak dibere budak ke si Amoy, si Putri, si Wulan, si Dugul, si Yusuf dibere ku aing. Lamun sasak mah. Aing balik.